Oi, kenaon mana di dia? Nyatu ke istirahat, ini ulah we urang istirahat gitu. Atuh, pirage nanya gitu, mending ngagas maneh mah ih. Kurang lain ngagas. Atuh hayang we istirahat di dieu. Lain apan biasa nama maneh teh sibuk. Pan ayeuna mah ning ngareungeum mah asap milu-milu syuting kitu. Nya eta syuting teh keur libur, keur break lah. Ah, kita ngaberik. Asap teh nyara rambut. Kerja rape kita ngaberik. Oi. Iya. Nah udah euy. Moal amekeun. Nen aya naon nen ai maneh ngudag kurang Apaan tadi? Acek maneh? Berik cenah. Nya kurang diberik atuh diudag. maneh bolongo berik teh bahasa Inggris teh artina teh istirahat. Tisnya. Tis. Bahasa eta. Weh, heueuy. Nya. Ulah ya atuh nen. Goy, naik nama. Atuh urang tunggu. Ayo buru atuh. Balik sia nya nen. Usok, Si aing sin labu ieu kala. Kala. 1 2 3. Berat teu. Anjing aing sieun. Iya, si Anen jeung si Ira keur naon Bawa keur mau kemana? Kayaknya enggak bisa soal. Ning kaparengan sok panggil di dieu. naon? Itu si Anen jeung si Ira keur taekan sia. Anjir, kataikan gimana itu? Make gaya tuh? Itu tuh dina tangkal naon mangah nu di sakola ngan ari gaya nama ti gaya naon da pokona mah si Ira di luhur si Anen di handap. Anjir, aing penasaran. Ning teh anggru urang karebeg guru. Tuh itu Sin labu ieu kala. Kala. Mel kenaon Mel? Kecil, emang keur maca buku. Iya, hujan-hujan maca buku rajin. Ieu heula atuh reka mana? Eta teh rek ka warung. Heuh. Mang, rek nanya oh. Rek nanya naon ieu teh Mel? Amang nyaho teu si dina beuteung amang naon? Nya nyaho atuh si dina jero beuteung mah. Aya lambung, aya hate, aya jantung, aya usus. Salah. Nah, make jeung salah. Nya terus naon atuh? Nya eusina pasti gajah. Nah, gajah. Eta belalaina geus katempo. Bang, hei. Kamana? Nen, naon itu tuh? Biasa lah, Bang. Udah, Bang? Alhamdulillah. Teh ka mana atuh? Lagi lain, orang teh hidup biasa teh. Aku biasa teh bang, heuy. Nah, kumaha kitu, Mang? Mah gawe itu tadi panggilan berenannya. Dagang urang usaha kayak itu tadi bangkrut jeung bangkrut we. Urang tikar wae. Pokok urang jadi kan fokus
jeung urang coba. Wah, ini goda teh ya Allah, ya kalau itu cobaan teh aya wae di urang teh. Lobanya cobaan teh. Nyata. Ya, Mang. Hirup mah, tang sakobanga lu. Kudu semangat. Barina oge dangarana ge hirup atuh. Pasti loba cobaan. Susah eutik mah. Nyobian. Soalnya teh zaman ayeuna mah keusum loba tukang tipu. Aya we nya dunia teh. Heeh nya eta, bener. Yeuh ayeuna mah musibah di mana-mananya. Jeung nu jahat teh ena mah merajalela di mana-mana. Tah kitu ayeuna mah. Ari ayeuna tukang tipu nu kumaha modelna teh? Aya nu minta pulsa lah, aya nu minta rekening lah, aya nu minta nomor telepon, kadieu teh nomor telepon. Oh heeh bener kamari ge ieu eta teh aya nu nge-SMS ka nu HP teh nya. Cenah minta nomor HP, eta teh jadi sieun. Tah geus kitu teh eta teh ka konter HP we. Kan aya di konter HP mah murek meuli pulsa sok ditanya geuning nomornya sabaraha cenah kitu kan. Anggus we ku eta teh bare nomor palsu. Dosieun penipuan. Anjay. Aing aku ada geus kitu yang duit itu kadi nu mere. Tinggal seorang dia ya. Si Sardu sugan boga ditis telepon. Halo Nen, Yuk. Gimana di pos yuk. Lain, dewek aya perlu ya. Oh di pos ronda li. Lu kadang ke pos. Lainna OTW kayaknya nya. Oh siap. Oh hek, OTW ayeuna. Udah diambil rambutnya Nen, Assalamualaikum. salam. Ayo naon teh euy, ada was. Bu, tulungan euy. Aing butuh duit euy. Teh butuh duit naon dari ibu mana mah? Juk kobrana mah. Nya jelas juk. Duit naon? Yo. Mane boga duit tiis teh euy. Cek atulah dewek ginjeum euy. Butuh pisan. Duh, ampun aing mah. Siapa goblok terang ngerti pisah. Mana sidik nyaho? Urang kita ngontrak. Urang bukan duit tiis, kulkas oge teu boga. Nanya naon teh Mel? Amang yang wortel sih dina beuteung amang naon. Kan? Ih, rekod cuma. Mang Dian. Wah, atuh nya nya. Paling Kan? nyaho aku sih jawaban mah. Aya lambung, aya hate, aya jantung, aya usus. Salah. Nah, pasti salah. Pastinya